warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda bab paguneman. Hayu urang kawitan diajar ngeunaan paguneman. Cik, naon ari paguneman teh? Asal kecap paguneman teh nyaeta gunem. Paguneman nyaeta obrolan atawa wangkongan. Salian ti eta, paguneman oge mangrupa kagiatan sapopoe manusa dina raraga ngayakeun komunikasi antar sasama, boh dina wangun lisan atawa tulisan. Tah, dina ngayakeun komunikasi teh, tangtu jalmana kudu leuwih ti saurang, paling saeutikna kudu aya duaan. Hayu urang regepkeun salah sahiji contoh paguneman. Mah, Dina miyos heula ka sakola. Mohon, salam heula ka Bapak. Atos tadi mah nyuhun piduana, mugi-mugi sadaya pangajaran anu dipaparinkeun ku Bapak sareng Ibu guru dinten ieu kunina tiasa kacangkem sareng mangpaat dunya akhirat. Amin. Jung didoakeun pisan ku Mamah. Kade di jalana hati-hatinya, teu kenging seueur heureuy. Upami bade mentas jalan, kedah luak liuk heula. Beli ngagokan anu nyanda kendaraan. Nuhun mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh mangrupa salah sahiji contoh tina paguneman. Tah salajengna aya hal anu penting dina paguneman nyaeta anu kahiji aya lentong. Tah pami lentong lemes sareng alon karasana teh pasti sopan. Anu kadua aya tata krama basa. Tah di dieu teh hartina urang teh kudu bisa nempatkeun iraha ngagunakeun basa lemes jeung iraha ngagunakeun basa loma. Teras anu katilu kudu dibarengan ku rengkuh jeung pasemon anu merenah. Aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun sangkan bisa maham kana eusi paguneman. Anu kahiji nyaeta kudu daria. Dina ngaregepkeun teh, urang kudu daria sangkan bisa nyangkem eusi paguneman kalawan sampurna. Kadua, maham kana harti kecap. Sarta katilu aktif dina mikir. Tah ieu hal teh pikeun nyangkem simbol basa anu keur diregepkeun. Tah, kitu materi ngeunaan paguneman teh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.